Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kelas 1. Kumaha kabarna dinten ieu? Mugia sadayana dipasihan kasehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak kelas 1, Ibu dinten ayeuna bade ngarangkeun urang lajengkeun pembelajaran bahasa Sunda nyaeta masih di pengajaran 5 ngenaan pengalaman. Nah, sok ku hideuk perhatikeun panjelasan nu bade Ibu jelaskeun nya. Pengajaran nu kahiji nu Ibu bade jelaskeun nyaeta ngenaan mikawano istilah tempat atawa mengenal istilah tempat. Istilah tempat nu kahiji nyaeta kota. Kota teh nyaeta di mana loba gedung-gedung jarangkung atau banyak gedung-gedung yang tinggi, kemudian loba jalmi atau seueur pendudukna, banyak penduduknya, banyak orang, kemudian jeung loba kendaraan, banyak kendaraan. Nah eta mangrupa ciri-ciri kotanya. Nu kadua aya kampung. Kampung teh bahasa Sundana lembur ya, kalau bahasa Indonesianya kampung. Nah lamun kampung nyaeta ciri-cirina jiga udarana masih sejuk, terus ente terlalu seueur jalmina, terus bumi-bumi atau rumah-rumah juga tidak terlalu padat. Nah kemudian anu katilu taman. Nah, kalian pasti sudah tahu ya taman itu yang seperti apa. Biasanya banyak pohon-pohon, terus ada tempat untuk bermain atau duduk santai. Nah, itu disebut taman. Kemudian nu kaopat aya lapang. Nah, lamun lapang biasanya tanah luas ya. Tanah nu luas biasanya jaker main bol atau main sepak bola. Nah, itu disebutna lapang. Kemudian anu kalima aya gunung. Nah, tentu kalian sudah tahu kan gunungnya seperti apa. Nah, bentuknya kalian bisa lihat gambarnya. Saleujeungna anu kagenep aya walungan atawa bahasa Indonesiana sungai. Nah, walungan teh aya cai atau air yang mengalir ya. Kemudian anu katujuh aya sawah. Nah tentu kalian sudah tahu kan sawah itu seperti apa. Biasanya di sawah tempat menanam pare atau padi ya. Kemudian kadelapan nyaeta kebun atau bahasa Indonesianya kebun. Nah biasanya banyak kebun ya, ada kebun mangga, kebun cau, kebun pisang, jeung sajabana. Kemudian aya jurang. Nah jurang teh jiga serem pisan ya anak-anak, soalna di sisi jalan pisan anu aya turun eta disebutna jurang. Kemudian aya anu terakhir ka-10 talaga atau telaga ya, seperti danau tuh ya. Nah itu anak-anak istilah-istilah tempatnya. Salajengna materi nu bade Ibu jelaskeun nyaeta ngeunaan nembangkeun pupuh magatru atau bahasa Indonesianya menyanyikan pupuh magatru. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan mengenalkan bagaimana bunyi dari pupuh magatru tersebut ya. Silahkan kalian simak dengan baik. Jeung pinter ulah dibobodong ku anak deungeun
pisan hiji tokoh dongeng tangkuban parahu mudag-mudag dayang sumbi teu yakin eta teh Hindu di bejaan kekejuli dasar anak nu bedego hiji tokoh dongeng tangkuban parahu mudag-mudag dayang sumbi teu yakin eta teh Hindu di bejaan kekeulik dasar anak nu bedego kota naon dilingkung ku gunung kota kembang mukawarti didedet padengan jujur daratan yang pangarti coba teguh kota naon kota naon dilingkung ku gunung-gunung kota kembang mukawarti didedek pada ngacucu daratan yang pangarti coba teguh kota naon. Nah, alhamdulillah barudak kelas 1 dugi ka dieu pangajaran basa Sunda dinten ayeuna. Mugia materi nu tos ibu jelaskeun ka hideuk bisa dipahami dengan baik-baik. Atur nuhun, tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.